Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dilanjutkan karena kitab Riyadul Badi'ah, kitab fikih. Penting fikih teh. Fikih teh nyata tujuan teh cara beribadah urang ka Gusti Allah. Lamun urang ibadah teh jeung ilmu moal ditarima tu ibadah nage. Wa ana syariatahu jeung ari syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasahot eta nyaring ieu syariat jami'i syara'i kana sakabehna pirang-pirang syariat asabiqoti anu geus ti heula ieu syariat alaiha kana ieu sabiqoh watabqo jeung tetep ieu syariat mustamiratan bari henteu dirobah deui ila yaumil kiamati dugikeun ka poe kiamat. Jadi syariatna atawa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaring atau nyalin karena sakabehna syariat-syariat Nabi anu terdahulu anu 24 diganti kabeh ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urang enak wajib saya dunia teh mengikuti syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari jeung ku Gusti Allah moal dirobah deui dugikeun ka poe kiamat eta syariat gitu. Wajib sareng wajib alal mukalafi ka jalma anu baleg tur boga akal aidon kalawan nyakitu deui. Wajib naon aya ripayeun wajib nganyahokeun ieu si mukalaf syaroi dini kana pirang-pirang syariatna agama. Wahia jeung ari syariatna agama teh puruuhu eta pirang-pirang cabangna agama. Wa ahamuha jeung ari anu pangpenting-pentingna dina syariat agama teh atoharatu ternyata kahiji susuci wa salatu jeung salat. Lamun urang salat teu bersih susucina teu bener susucina atuh moal ditarima salatna. Matak nu kahiji kudu apal heula kana bab toharoh kana bab susuci. Wa zakatu jeung katiluna zakat, salat zakat, wa saumu jeung kaopatna puasa, tuluy puasa, wal haju jeung munggah haji kanu mampu. Wa natlubu jeung merdi kaula cek ti musannif minallahi taala ti Gusti Allah taala al-i'anata kana merdi karena muga-muga maparin pitulung Gusti Allah ala dzikril ahami kajama anu nuturna kana ieu anu penting teh. Min hatina buktina syare atau barokata jeung kana kabarkahan pihi dina ieu diknutur. Fanaqulu mangka ngucap ki musannif kitab thaharati ari eta bab eta kitab bade mertelakeun susuci. Penting susuci urang apal, ilmu fikih urang penting. Hiji jalma anu ibadah anu nyahokan ilmu fikih eta leuwih bagus ibadahna tibatan 1000 jalma anu teu ngarti kana ilmu fikih. Layasihun teu sah naon al wudu wa gusu jeung adus wa izalatu najasatin jeung ngalingitkeun najis ila bil mai angin ku cai atau huri anu suci caina teh wa huwa jeung ari disebut cai anu suci teh wa huwa jeung ari ngaran cai anu suci teh alladzi eta cai lam taqo anu cantumiba pihi dina eta cai naon najasatu najis wala syai'un jeung cantumi bahiji perkara tohurin anu suci ya dubu anu ancur ieu se. Jadi disebut cai anu suci tur nyucikeun teh di mana-mana cai can karagragan najis jeung eta cai can karagragan hiji perkara anu ancur. Misalkeun eta cai teh kan can kacampuran ku mangsi atawa ku madu anu matak ngarobah kana rasa rupa jeung ambe. Eta anu nyampuran teh sok sanajan anu nyampurana suci tetep eta cai teh suci dina datna tetapi henteu nyucikeun kudu apal urang. Walam yakun jeung teu bukti itu cai teh qalilan eta anu saeutik mustamalan tur anu geus dipake naon geus dipake ngaleungitkeun wudu ngaleungitkeun hadas atawa ngaleungitkeun najis. Wayan hasiru jeung narima karingkes ieu cai ala kismaini kana dua bagian pinazali tegasna kahiji aya cai anu turun minas sama'i ti langit wa nabi jeung cai anu bijil minal ardi ti bumi fa iza waqa'a tuluy di mana-mana tumiba pihi dina itu cai naon syai'un hiji perkara minat tahirati tina pirang-pirang perkara anu suci allati anu tahirah tadubu anu ancur anu ngancurkeun kana ieu cai kal asali sapertikeun madu awian pasilu atawa narima pisamin hatina ieu cai naon syai'un hiji perkara ka zaparoni sapertikeun minyak zaparon wa ghairihi jeung liana ieu minyak zaparon tagiron kalawan ngarobahkeun fahisyan anu banget bahwa mangkaritu cai teh tohirun eta suci pinapsihi dina zatna lakinahu tetapi na itu cai layar pau eta teu bisa ngangkatkeun itu cai al hadasa kana hadas walaya turu jeung teu bisa nyucikeun anajsa kana najis. Walau kana sok sanajan bukti caina al pakurbatin eta 1000 kariba gitu.
Jadi di mana-mana aya cai anu suci tetapi henteu bisa nyucikeun. Contohna teh sapertikeun cai anu geus kacampuran madu. Tuluy barobah teh banget cenah atawa kacampuran minyak zaparon atau mangsi zaparon atawa kacampuran minyak meureunana. Sehingga misah cai jeung minyak emang misah tetapi berubah eta cai teh suci dina zatna tetapi henteu nyucikeun, teu bisa dipake wudu, teu bisa dipake adus. Teu bisa dipake ngaleungitkeun najis gitu. Sok sanajan bukti cairna eta alpa korbatin 1000 kariba wa mislahu jeung eta umpamana cai al mau ari cai al mustamalu anu geus dipake nya kitu deui cai anu geus dipake teu bisa ngaleungitkeun najis. Geus dipake wudu eta cai teh gitu. Cai mustamal teh cai anu geus dipake wudu atawa dipake adus. Kurang teh ditanean deui eta si cai teh. Terus kurang dipake wudu di 2 kali teh bisa eta cai mustamal ngaranna. In kana lamun mabukti itu caina aqolu eta leuwih saeutik. Min kulatayni kurang tina 200 liter lamun bukti caina kurang tina 200 liter gitu. Mun saember kurang ditanean deui gitu teh tuluy isukna dipake wudu teh bisa. Lamun leuwih ti 200 liter mah kitu urang gujubar di kolam renang, urang adus atawa wudu di kolam renang caina murag deui ka dinya atawa di balong teu naon eta mah. Caina loba leuwih ti 200 liter. Walam yatagoyar jeung sok sanajan teu baroba itu cai binajasati ku najis. Wa mustamalu jeung ari cai mustamal huari cai mustamal cai anu geus dipake. Alladzi eta cai rupiah anu dipake bihi ku ye cai naon al hadasu hadas anu dipake ngangkatkeun bihi ku ye cai naon al hadu hadas. Awazilat atawa anu geus dipake ngilangkeun bihi ku ye cai naon najasatu najis. Wa idza waqa'a jeung lamun matumiba tuh gitu. Jadi disebut cai mustamal teh cai anu geus dipake ngangkatkeun hadas anu dipake wudu atawa adus. Atawa cai anu geus dipake ngaleungitkeun najis disebut cai mustamal ngaranna. Cai anu geus dipake hartina mustamal teh. Wa idza waqa'a jeung lamun matumiba fihi dina itu cai naon najasatu najis wa tagiru jeung ngorobahkeun itu najis wa tagiru jeung barobah itu cai biha ku sabab itu najis. Nontomuhu rasana itu cai aw launuhu atawa rupana aw raihatahu atawa angseuna itu cai. Walau sok sanajan bukti barobahna teh tagoy walau tagoyiron jeung sok sanajan bukti barobahna ya siron eta anu saeutik. Ya tanajas eta najis itu cai walau kana jeung sok sanajan bukti caina qadrul bahri eta saukuran salaut. Jadi di mana-mana aya cai anu geus dipake tuluy karag-raga najis. Cai anu loba eta teh karag-raga najis, cai anu geus dipake tapi loba buktina teh. Tuluy karag-raga najis tah gara-gara si najis eta muragana eta cai teh jadi berubah rasana cai atawa rupana atawa ambeuna salah sahijina we barobah tina tilu ieu eta najis cai teu bisa dipake. Najis mutlak. Lain suci teu nyucikeun najis ngaranna. Walau kana qadul bahri fa in lam yatagoyar tuluy lamun mah teu barobah eta cai bihaku sabab karag-raga najis minhu tina itu cai naon syai'un naon lam yatanajas maka henteu najis itu cai tuh. Lamun karag-raga najis tapi teu barobah salah sahijina rupa angse atawa angse atawa rasa teu barobah eta tetep cai teh henteu najis. Balik teh jadi suci keneh da teu barobah. Tinggal piceun kurang najisna. Ila iza kana angin di mana-mana bukti itu caina aqolu eta leuwih saeutik min kulata ini tina 20 kecuali eta cai teh kurang tina 200 liter. Eta cai teh misalkeun saember karag-raga najis sok sanajan teu barobah rupa rasa jeung ambeun tetep najis sabab caina eta saeutik. Lamun caina leuwih ti 200 liter karag-raga najis teu barobah rupa rasa jeung ambeun. Misalkan di balong aya bangke ucing piceun bangke ucing nah teu barobah rasa ambeun jeung rupana kitu-kitu keneh berarti teu najis eta cai. Lamun cai saeutik karag-ragan cai ompol sakecelak caina ember sanajan henteu robah rupa rasa jeung ambeun najis kudu dipiceun eta cai saeutik. Wa idza zala di mana-mana leungit naon tagiruhu barobahna itu cai binafsi kalawan datna itu cai au bimain atawa ku cai deui Wudi anu disimpan alaihi kana itu cai ada maka balik deui itu cai tohuron kana jadi suci. Wa kadza jeung nya kitu deui lauzala tagoyiru bimain akhoda lauzala di mana-mana hilang non tagiru anu barobahna bimain ku cai deui akhoda anu dicokot itu cai minhu ti luhureun itu cai.
anu dicokot itu najis minhu tina itu cai. Jadi kieu di mana-mana eta barobah anu ngarobahna teh leungit sorangan kudatna eta cai atawa kurang ditambahan ku cai deui jadi loba gitu tah. Asalna 1 liter, asalna 150 liter terus kurang ditambahan 100 liter deui tah. Barobah tah jadi leungit anu ngarobahna teh rupa rasa jeung ambeuna teh jadi hilang. Eta balik deui cai teh asalna najis jadi suci. Atau kurang dicokot anu ngarobahkeunana, misalkan aya bangke kurang dicokot bangkena tuh dipicinan anu matak ngarobahkeunana, robah rasa rupa teh balik warnana teh balik deui ka asal gitu. Kus ditambahan deui caina. Eta jadi suci deui. Wakana jeung bukti non albaki cai sasesana kula taene eta 2 kula. Tetep cai anu sasesana kudu leuwih ti 200 liter. Kurang geus dicokot teh cai anu nyesana teh leuwih ti 200 liter. Misalkan eta cai teh gara-gara najis terus kurang dicokot eta najis, tah cai sasesana teh leuwih ti 200 liter. Berarti eta tetep suci. Wa kulatani jeung ari ngaran 2 kulak teh khamsatu mi'ati ritlin eta 500 kati biritli Bagdadin kalawan katina nagara Bagdad. Wa qadruha jeung ari ngira-ngirakeunana para ulama ahli fikih kana ieu 500 kati Bagdad teh bi khamsi kirobin eta ku 5 pirang-pirang kirob min kirobil hijaji tina kirobna tanah Hijaj. Walau waqa'a jeung lamun matumiba pisamani dina minyak, masalan umpamana minyak atau gaji au pil maya atawa dina cai alkohol anu saeutik naon najasatun najis. Layaro anu teu bisa ningali hakana eta najis non albasaru paningali almu'tadalu anu sedeng. Au maitatun atawa bangke lesan anu teu aya lah dina itu bangke non damun getih au sailun atawa naon damun getih sailun anu ngocor ka akrobin sapertikeun kala jengking wa wazagin jeung cak walam yata goyar bari teu ngarobahkeun kana itu cai atau karena itu minyak lam yata najas mangkan teu jadi najis itu cai. Di mana-mana aya minyak kalagragan kala jengking atawa cak-cak atawa hewan anu eueuh getihan cucunguk sireum jadi bangke dina eta minyak terus teu ngarobahkeun eta bangke teh kana rupa rasa jeung ambeuna eta minyak atawa cai teh eta henteu najis kitu. Paslun wa yahil wallahu a'lam bishawab.